Panggil dari jeung urang anu video vlogna urang jadi urang ngaliwat. Nah, kumaha pendapat aing arek kaliwat? Nyawa kacang. Nyawa kacang. Nyawa kacang. Nyawa kacang. Nyawa kacang. Nyawa kacang. Kacangna kacang naon atuh? Kacang anu mana? Kacang ieu. Oh, yo jadi ayeuna urang rek kaliwat kacang. Yo, kumaha pendapatna aing arek kaliwat? Kaliwat enak tajang ieu sambal kacang. Sambal kacang. Terus asin japu. Asin japu. Ditumpangkeun kan ali japu. Ditumpangkeun kan aliwat dengan bakal drom. Drom ngeuna muah mani. Drom ngeuna muah mani. Drom ngeuna muah mani. Cinta dulu, cinta dulu, cinta dulu. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Jadi barudak ayeuna urang rek kana peuteuy coba tingali. Naon abrin. Atuh lompat wa gitar neng dina teh. Aduh. Nah, di sawah oge. Si Rama. Biasa kan diantar lagi. Orang pagelaran mah pasti bisa naik wae. Tun asak yang alang. Nepi mah. Jadi biasa kan diantar tapi. Aji gongam. Bagus. Ajig capek euy. Geus nuhun yo. Ayeuna rek kaliwat jeung kacang barudak. Urang anak keur dipecelah kacangna. Awan, aja. Buru atuh. Ulah batunya pasang tuh. Tangan dia kan di inti. Di mana mah? Di mana ada beres. Jadi barudak bisi hayang apanya tah anu kieu teh ngaranna teh lulumpang nyamal kacang. Nah, as Cianjur Sindang Barang. Tah ieu karamean lamun urang di lembur barudaknya nah ngaliwat tuh. Silaturahmi jeung keluarga lebih utama gitu. Proses niiskeun tiis. Nah, karek pembukaan tilu ya. Proses erek ngaliwat. Nah, dengan kolmak yang sangat luar biasa ini. Kolmak luar biasa dari mana, Mbak? Dari Jawa ya? Jawa Barat. Kesan-kesannya ngaliwat hari ini naon? Kerupuk sambal kacang. Kieu. Naon. Urang upload. Teu kadaang atuh saya teh. Nya kudu wajib di-upload mah. Kerupuk jeung foto. Oke, hari ini persiapannya udah selesai, jadi ini akan mulai ngelewat. Loh, sama kacangnya tuang.